Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sabekreber dongeng Mang Cecep Goro Bacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang naraskeun hanca dongeng Peuting nu Pinuh ku Bulan bagian kaopat. Ieu yasana Bapak Maika. Sateuacan dipedari dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen oge ngalaik kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Goro Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyang kolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Isukna isuk-isuk Mama Haji Ghazali mulih ka Ciamis. Urang tunda lalakon mintar sih ayeuna urang keureuh deui nyaeta lalakon Amir. Geus 2 bulan leuwih Amir aber-aberan neangan mintar sih tapi teu hasil. Kota-kota di Pasundan mah meh kabeh kaubek, Cianjur, Sukabumi, Bogor, Jakarta, Cirebon, Garut, Tasik, Ciamis geus dipapai. Tapi kasebutna neangan jelema hirup mah teu gampang. Duit nu dipake ongkos geus meh teu kaitung lobana da eta bae simpenan manehna di bank geus ampir koredas. Poe Minggu harita seperti biasa manehna sok balik heula ka Bandung minangka mere laporan ka Pak Angga jeung ka Hamdan. Nepi ka poe Minggu harita urusan Hamdan jeung Inai can puguh bule hideungna da Hamdan tetep hayang hadagoan kapastian kaayaan diri mintar sih. Di bumi Pak Angga ngariung sarerea ngobrol bari ngabadamikeun soal eta ngariung lir konferensi. Hamdan jeung Inai ngarendeng dina kursi panjang, Amir ngeluk dina kursi gigireunana dipayunan ku Pak Angga jeung Ibu Ila. Amir diukna tungkul ngahulang semu malaweng awakna katangen orot ku kacapena. Sigana rada hese neangan jelema hirup mahnya Pak Angga ngamimitian nyarios beri netep kana beungeut Amir nu jongjon tungkul. Sanes rada nanging leres-leres sesah tembalna lalaunan. Rupina ayeuna mah kapaksa abdi turun etang-etang giliran. Tangtos oge Amir tos capek, Hamdan mairan. Sareng Inainya, Inai nempas. Heula ulah gurung gusuh. Ari di Bandung geus kaubek kabeh ku Dadan, suruh Pak Angga deui. Raraosan mah asa parantos. Ari Amir geus tepi ka mana bae ngidar teh. Sadayana bae kota-kota di Pasundan mah Pak Angga ngahulang sakedeung. Ieu ayeuna mah da sanajan apa oge kacida hayangna buru-buru manggih beja kana kaayaan diri mintar sih teh. Soalna mah nya soal Inai jeung Dadan. Apa teh hayang nempo Dadan jeung Inai buru-buru beres. Tapi ku kituna deui da teu beunang diburu-buru geuning. Apa boga usul sugan jeung sugan. Sarerea curing hak iwal Ibu Ila mah nu geus diajak badanten. Isukan urang ka Ciamis, urang anjang ka Eyang Haji. Urang nyoba-nyoba minta tulung ka anjeunna, lain minta dipangneangankeun. Ieu mah urang minta petunjuk-petunjukna bae. Malawur geuning ari ku batur mah dipake pananyaan sarerea. Dadan wayahna minta perlop seminggu mah
Hamdan ngamanggakeun bari hatena mah saha-sahaan saha nu disebut Eyang Haji teh. Basa ditanyakeun ka Inai, cenah eta teh pernah aki pancakakina paangga ka Eyang Haji teh paman ti gigir. Biasana mah cenah ari 3 bulan sakali mah osok ka dieu. Isukna kira-kira pukul 10 piat paangga geus mangprung kawetankeun di hareup paangga ngarendeng jeung Amir nu nyokal setir. Hamdan jeung Ibu Ila di tukang ngahapit Inai dina bagasi penuh ku oleh-oleh kayaning kueh-kueh, gula, kopi, susu, kecap jeung sajabana. Sajajalan teu pati loba omong masing-masing jongjon jeung pikiranana iwal Inai mah nu noroweco teh. Liwat lohor tepi kanu dijugjug ku pribumi dibagiakeun kalawan gepyak pisan malum geus heubeul teu panggih geus leuwih 5 bulan. Ni damang ceuk Inai ka pribumi istri. Allah Inai mani geus gede kieu tereh kawin sigana, saurna bari ngarangkul. Ah ni mah ari gurame Inai tos arageung ni. Na iraha melak, saurna bari ngajemel Inai seuri. Dat priyogi melak, priyogi soteh ngalakna nya Eyang, pokna bari munjungan ka Eyang Haji nu kakara lungsur ti masjid. Paingan hayang balik tadi teh, si horeng rek aya urang Bandung. Nah mulih ti mana Mang Haji teh, suruh paangga bari sasalaman. Tas ti Tasik puguh ngalongok barudak, nyana-nyana rek ka dieu mah megat tadi teh. Pu Ila nyorongkrong munjungan. Damang, Mang teh, saurna. Pangestu Nyai, ari ieu saha? Saurna barang Hamdan nyolondo silaturahmi. Manawi diparengkeun mah pisalakieun Inai ieu teh jenenganana Hamdan pada melanana di apotek. Oh, syukur atuh. Yap ka jero. Bring sararea ka jero, Amir nuturkeun bari angkaribung ku oleh-oleh. Allah, nah mani sagala teuing dibawa atuh, sur Eyang istri. Lumayan bae embi, sajoleun, sur Ibu Ila. Geus rada reureuh sakedeung paangga Hamdan jeung Amir ganti pakaian leos ka masjid ngadon salat lohor. Balik ti masjid disampakeun tuangeun brak taruang ngariung. Kocapkeun pamiarsa bada Isa ngariung deui bari ngobrol mimiti nama biasa bae ngobrolkeun kaayaan sapopoe, soal pakaya, soal balong lila-lila beras kana soal Inai iraha cenah rek dikawinkeun saur Eyang Haji teh. Nya eta sayaktos nama sajabina ti sono pepentingna abdi ka dieu teh aya pamaksa dan suruh paangga bari memener calik. Naon teh pamaksudan teh? Sur Eyang Haji bari ngageleng-geleng rokok. Sut disundut. Sumohon sehubungan keneh sareng perkawis putu Mang Haji Inai. Nah kumaha lain tinggal nangtukeun walimahna. Numawi aya keneh pambengan sakedik. Halangan naon? Darakdak ku paangga dicarioskeun pasoalan Amir jeung Mintarsih, pasoalan Hamdan jeung Inai ditetek ti mimiti nepi ka waktu harita. Nya kitu deui soal pamenta Hamdan anu maksudna hayang menang heula beja tina kaayaan diri Mintarsih samemeh dahup ka Inai ku paangga teu lali dicarioskeun. Salila paangga ngadongeng Eyang Haji Jongjon ngadangukeun bari ayem ngan semecuk cerak di selang-selang ku nyesep sesepna. Tapi ari dina manahna mah ngegaleco. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jero 2 poe ieu aing geus 2 kali ngadenge dongeng ieu teh. Masya Allah, ari pangeran geus ngersakeun mah geuning. Pasoalan dunya nu saliwat mah sigar ruwet. Hese teh deet pisan. Alhamdulillah. Geus tamat paangga nyariosna Eyang Haji nyimpen kuntung rokok kana asbak rot ngaleueut semu salse. Teu kudu dipake helok. Saha anu nyaho Gusti Allah mah ngersakeun kitu teh aya maksud nu sejena. Urang mah ngan sakadar lumaku. Usik malik kersayang widi. Sugan bae hal ieu teh aya hikmahna.
ngan ari jelema mah daya deui iwal ti kudu pasrah kana papasten sarta syaratna kudu ikhtiar nepi ka waktu ieu. Ari ikhtiar mah ukur lain ngan Gusti Allah can marongkeun kun sing sabar. Ari ayeuna bener-bener Amir teh geus bertobat, saurna bari netep ka Amir. Leres tembal Amir bari tungkul. Tah ieu teh kudu jadi contoh ka sadarea bae. Ieu teh daya lian lantaran tina kaipisan iman. Tapi ku kituna deui da jelema mah sifatna kaluluputan. Dina takdir geus ngajadi daya deui ubarna iwal ti pasrah. Bari urang ikhtiar ngomeanana. Sarta jiun untehong pikahareupeun. Rumaos bae sur Amir meh teu kadenge. Nya ari geus bener-bener mah Amir insaf niat bener-bener tobat ngelebur dosa. Ku eyang ditulungan ku kabisa jeung kanyaho eyang nu teu sabaraha sugan bisa kapanggih. Sarerea curing hak Amir ngiser diukna. Kumaha eyang di mana? Inai mairan. Is engke heula eyang haji bari gumujang. Hayang buru-buru sigana incu teh ieu inai seri bari alangah elengeh. Ari eyang mah moal nuduhkeun di mana-manana ngan rek nuduhkeun ka jelema nu baris nuduhkeun di mana ayana nu diteangan. Saha teh mang sur Ibu Ila. Lamun hayang buru-buru kapanggih wayahna isukan ka Tasik tepungan Ki Haji Hanapi. Mang Haji Hanapi nu di jalan Panglayungan kitu mang surupa angga. Nya kadinya kaleresan tos lami pisan tetepang langkung ti sataun da basa boboran teu kantos kabujang nepangan. Dupi Mang Haji Hanapi teh kedah kumaha? Nya tanyakeun bae dan mun teu salah mah manehna anu baris bisa nuduhkeun teh walerna bari gumejang. Nuhun alhamdulillah ceuk sararea meh barang. Hamdan jeung Inai peplong-plong giat pisan nepi ka pukul 12 leuwih guntreng ngarobrol kakara karulam. Kocapkeun pamirsa isukna isuk keneh pisan geus amitandah yang buru menang raratan. Piur piat balik deui nuju ka Tasik nya clear leupas tina Gondewa. Kocapkeun ayeuna kaayaan di Panglayungan nyaeta Mama Haji Hanapi. Lungsur ti kamar paranti netepan Mama Haji Hanapi disampakeun cai kopi jeung surabi di Cipatian. Ibu Rokayah geus calik ngantosan. Mintarsih Jongjon nguprek di dapur masakeun nganteran ka toko. Sabot Jongjon guntreng gerung seulah mobil asup ka pakarangan. Ibu Haji Rokayah cengkat. Mobil saha? Saurna bari lungsur terus keluar. Eueuh, geuning urang Bandung. Saurna deui bari muru ka Ibu Ila, gabrug silih rangkul. Damang embi, surupa angga bari nyolongkrong sasalaman. Pangesto Aden. Hamdan jeung Inai narurutan sasalaman. Mangga kalebet. Ibu Ila dituntun ka jero. Kang Haji, ieu aya urang Bandung. Ibu Rokayah ngagerowan ka Mama Haji tina gang. Berai panto dapur muka Hamdan ngareret. Kebeeg jajantungna asa eureun panonna molotot teu ngiceup. Min cenah. Kang Dan Mintarsih ngajarit dereg-deg lumpat muruh Hamdan gabrug ngarontok. Las kapiuhan meh bae ragrag mun teu rikat disangkeh mah ku Hamdan. Ibu Rokayah ngajerit reuwas Mintarsih dirangkul. Min, kunaon ieu teh? Saurna bari nangis lawah riwih tungtungna sarerea ribut. Mama Haji Hanapi norojol keluar. Canda kalebet, saurna. Canda kalebet, saurna. Ibu Rokayah miheulaan. Ka dieu Aden, saurna. Amir ngacengjan kawas arca panonna neuteup teu ngiceup-ngiceup kana beungeut Mintarsih. Nyeung beuteung Mintarsih geus mendeyang curucud cipanon Amir bijil. Ieu Mir, pangku bawa ka jero, ceuk Hamdan bari song Mintarsih diasongkeun. Karawak ku Amir dipangga
gidig dibawa ka jero ka kamarna terus dicerecehan ku minyak kolonyo. Lila-lila Brahim tarsih bentak rarat-reret beham dan ngajengjen sisiranjang gigireunana rampag banget nu teu wawuh. Ret kagigir aya nu nyuuh sesegruk cerik bet asa-asa Amir kitu. Mintar sih mengpun segruk cerik. Gabrug Amir ngarontok kana suku mintar sih. Min, engkang nyuhunkeun dihapunten. Ieu engkang rek masrahkeun diri. Ceuk Amir bari midangdam. Min, eta Kang Amir geus 2 bulan nyusul-nyusul. Tingali menitos begang kitu. Ceuk Hamdan bari ngusapan kana sirah mintar sih. Karawak lengan Hamdan dicekel ku mintar sih. Diciuman Hamdan tapak deku gigireun ranjang. Kang Dan, kedah kumaha atuh minta? Pokna bari sesegruk. Tos bae ayeuna mah. Ulang ngemut-ngemut tos kalangkung. Da tos beres. Kang Amir tos insap, tos tobat. Urang ngamimitian deui muka lambaran anyar. Nu atos-atos tutup kanggo pieun teungeun jaga. Tos singawa tos ka Kang Amir. Nu tos sakitu lamina ubek-ubekan milari. Korejat mintar si hudang Amir nu keur nyuuh dirangkul. Sarerea hujan cimata. Kang Amir, munjungan atuh ka emak. Cek mintar si sanggeus rada leler. Amir olohok teu ngarti. Ieu teh kapanpun anak ibu pribadi nu pisah ti umur 2 tahun. Sur Ibu Rokayah mairan. Gabrug Amir ngaraas sampean Ibu Rokayah nyanggakeun pertobat. Dihapunten pisan ku ibu. Malah ibu mah muji syukur ku ayana kajantenan kieu teh. Da upami teu aya kajantenan kieu mah ibu teh panginten moal pendak sareng anak. Sur Ibu Rokayah bari ngusapan sirah Amir. Sapoe eta cipanon hujan deui, cipanon kagumbiraan. Langit dina hate mintar sih lenglang, peuting mabra di caangan bulan gede pisan minuhan satung ke belangit. Angin leutik ngahilibir nganganteur sora hariring ti jero ati. Purnama nu kungsi leungit ayeuna nganjang kaburuan deui, anu kungsi kapi ati kiwari urang ditepangkeun deui. Hariring nu kungsi nyanding ayeuna nganjang ngahaleuang deui. Hayu patarema tineung cacapkeun meungpeung aya kasempetan. Ayeuna mangsa nu endah hayu urang suka betah caang bulan 14 nerawangan ati bangblas. Lagu suratnya garis miring Sanggian Mangkoko Rumpaka Wahyu Wibisana. Tamat cenah ieu pamirsa dongeng anu judulna Peuting Nu Pinuh Ku Bulan. Kitu cenah ieu pamirsa mintar sih teh. Mudah-mudahan atuh tina ieu dongeng aya sasieun sabeunyereun manfaatna. Oge dina dinten enjing mudah-mudahan Mang Cecep Gorbacep tiasa medar deui dongeng anu sanesna. Sakitu anu tiasa kapihatur sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.